Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kituna teh lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran Ki Buyut Ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Sanca dawu ungut-ungutan sorangan sagala rupa anu dilakukeun maksud jeung tujuan nyata taya deui kajaba ti hayang neruskeun cita-cita Ki Buyut Ireng anu rentas di tengah jalan. Urang tinggalkeun heula kaayaan Sanca dawu, caturkeun di tempat sejen wanoja gelis rupa anu tayalian ti ayu manganti keur paguneman ejeung Nyai Windu Apsari anu jadi guruna. Poe eta kawilang poe anu penting sabab katingali Nyai Windu Apsari nyarita dariana keranan geus henteu ngalakukeun deui latihan jurus sigana teh kadengi Nyai Windu Aspari anu kedalisan. Teu karasa lumakuna waktu anu barengan renghapan napas kahirupan urang duaan ayu. Hidup ayeuna geus jadi wanoja anu gelis rupa. Sarta ilmu ibu sapinuna geus bisa kacangking ku deuri hidup kabagjaan anu taya hingga napikeun diri ibu. Ayu manganti neuteup antep kanu jadi guruna bari terus ngawalon. Naon rupi anu ayeuna aya di diri ieu abdi? Ieu sadayana jasa salira ibu, abdi ngaturkeun nuhun. Oge, sesa ngagambarkeunana kanyaah ibu ka abdi. Anu duka kedah kumaha abdi ngabalas kasayan ti ibu. Nyai Windu Aspari imut. Tetepan anu ngandung rasa kabagjaan sabab henteu nyalahan dirina milih murid sarta nurunkeun sapinuhna ilmu anu kacangking ku dirina ka ayu manganti. Ayu, hidup henteu kudu mikirkeun kumaha carana mulang tarima ka ibu. Mun bener jadi murid anu bakti gumati, taya deui mulang tarima mah kajabaku kudu bisa ngamalkeun ilmu. Ilmu amalkeun keur sasama hirup, numpes segala rupa laku kajahatan. Eta pancen anu kudu dilaksanakeun ku diri hidup dina waktu ayeuna ayu manganti. Kumaha karti? Kartos ibu. Sakumaha anu disaurkeun neme ku ibu pasti ku abdi bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Bakca tina menan ayu.
Ibu salian tim miharap diri hidup bisa ngalaksanakan pancen. Aya deui anu leuwih penting ayu. Perkawis naon teh ibu? Cobi saurkeun ka abdi. Geus sabar halila. Medina satiap obrolan ku ibu dicaritakeun ka ayu. Kahade, komo aya mah diri hidup geus jadi wanoja anu dewasa. Kangaranan geteran rasa kacinta tangtu ayu bakal datang sumandi kana hate jeung jiwa hidup. Kade, sakali deui ibu naneskeun ulah reka tarik hate ku lalaki anu acen pangartina sahanapeun urang. Sabab eueuh hartina seperti anu karanapan ku diri ibu. Eta penting. Gesan ngahontal kabagjaan dina kahirupan hidup ayu. Ayu manganti. Rada ngahulang deui bet langsung we inget kajaka sinangling anu geus lila tetepung. Sabab Nyai Windu Apsari anu jadi guruna akhirna mah jadi nyahoeun upama Ayu manganti sok rajen ngareka caritaan alatan hayang tepung jeung jaka sinangling ku pura-pura hayang diubaran. Ningali Ayu manganti ngahuleng, Nyai Windu Apsari kadenge nyarita deui. Henteu kudu ngahulang atawa bingung ayu. Naon anu dicaritakeun ku ibu lantaran kanyaah tinu anu jadi guru keur kabagjaan anu jadi muridna dina anggoni ngambah laku ieu kahirupan. Tah, ayeuna dina poe ieu waktu anu hade pikeun hidup mihang ninggalkeun ieu petempatan. Geus waktuna hidup makalangan pikeun ngamalkeun ilmu ka sasama hirup ayu. Di mana hidup pinanggih jeung cobaan henteu kudu leutik hate. Kudu tetep tabah dina nying hareupanana sabab cocoba mangrupa ujian anu kudu disingharepan ku urang ayu. Nyai Windu Apsari mere bejangan kanu jadi muridna. Kitu tea mah lantaran kajurung kurasa kanyaah. Ayu manganti merhatikeun kalawan Daria kana naon rupa anu dinasehatkeun ku anu jadi guruna. Kadenge harita Ayu manganti nyarita deui lalaunan. Naon anu disaurkeun ku ibu kahartos pisan. Atuh ku abdi oge tangtos bakal diperhatoskeun sakumaha mistina pikeun bekal abdi mangsa rumingkang di dunia kajawaraan, di dunia luar. Anu tangtosna oge tebih bedana upami dibandingkeun sareng kayaan di dieu mah ibu. Nyai Windu Apsari ungut-ungutan nandakeun hate anu segema. Teu lila terus kedal di lisan. Bagja tinemenan ari kitu mah ayu. Tah, lilana keranan urang duaan babarengan di ieu petempatan. Sanajan sakumaha betahna aya di dieu. Sanajan sakumaha seunggahna urang papisah. Tapi wayahna ayu, hidup memang geus waktuna kudu miang. Keun, henteu kudu salempang ku kayaan ibu di tempat ieu nya. Kadenge Ayu manganti dina getaran sora anu jadi guruna aya getaran sora anu ngagambarkeun rasa kasedih. Dalah sanajan Ayu manganti oge sarua taun-taun bebarengan perhatian jeung kanyaah anu jadi guruna karasa pisan ku manehna. Ayeuna kudu papisah bet berat karasana ku Ayu manganti. Ayu manganti netep kanu jadi guruna. Dua tetepan awor karasa nyereset hate Ayu manganti. Bet henteu tega rek ninggalkeun anu jadi guruna teh. Ibu, abdi berat saleresna mah ku ayeuna urang kedah papisah teh. Margi ku abdi karaos kanyaah sareng perhatian ti ibu ka diri abdi. Salila abdi aya di dieu. Salira namoal kumaha onam kitu ibu. Ibu nyalira di dieu. Cek ibu oge. Tadi apaan geus dijelaskeun geulis Ayu.
Sanajan diri hidup geus nyangking sapinuna ilmu ti ibu, eta kabeh moal aya hartina upama ku diri hidup henteu diamalkeun pikeun sasama kasalamatan manusia di alam dunya, kasalamatan rahayat leutik tina tindak laku kajahatan ti jago-jago anu nyalahgunakeun ilmuna. Mun hidup hayang ngabakti, hayang hormat jeung tilawat ka guru, buktikeun yen diri hidup mampu ngalaksanakeun pancen sakumaha anu dijelaskeun ku ibu teh. Tah kitu ayu. Hatur nuhun ibu. Ku abdi kahartos pisan rupiah anu nembe disaurkeun kalayan abdi janji sejang ngalaksanakeun pancen anu disaurkeun ku ibu teh sakumaha mistina ibu. Lantaran memang geus cunuk kana waktuna. Bari akhirna guru jeung murid teh papisah, silih rangkul antara guru jeung murid. Teu burung beueus baseuh ku Cipanon, Nyai Windu Apsari jeung Ayu Manganti mangsa lalaunan ngalepaskeun rangkulan masing-masing. Nu saterusna Ayu Manganti ngalengkakeun sukuna ninggalkeun eta petempatan dijajab ku paneuteup anu jadi guruna. Sababaraha kali Ayu Manganti terus ngalirkan ka tukang bari ngagupaikeun leungeun kalebah Nyai Windu Apsari anu jadi guruna. Ayu Manganti terus ngalengkahkeun sukuna marengan lampahna eueuh deui anu kabayang kajaba ti Jaka Sinangling jajaka anu geus mampu ngerebut hatena. Dina mangsana lumampah Ayu Manganti, harita taya deui anu jadi tujuan kajaba ti hayang gerak tepung jeung Jaka Sinangling anu tangtu ayeuna geus jadi jajaka anu kasep rupa tur masih keneh aya di lembur kawaluyaan. Jaka Sinangling memang geus mampu ngarebut hatena. Sanajan Nyai Windu Apsari anu jadi guruna geus mere perhatian ngeunaan dina nangtukeun pilihan kalalaki, tapi Ayu Manganti hatena teu bisa dipaling tetep ngait nganteng ka Jaka Sinangling. Inget deui Ayu Manganti kana pangalaman anu katukang di mana hayang bisa tepung jeung Jaka Sinangling. Ayu Manganti dibelaan ngareka carita jeung merdaya kanu jadi guruna kituna teh lantaran dorongan rasa kacinta anu geus ngancik dina hatena. Ayu Manganti ngaleureuhkeun kacape di tempat anu ieu. Ayu Manganti narik napas panjang breh deui nembongan jirim Jaka Sinangling jajaka anu dipikir Jaka Sinangling anu tetep ngalaksanakeun pancena jadi tabib.
Tipoe kapoe tamu anu datang anu menta tulung teu weleh aya. Kaayaan harita wanci peuting sumanding. Mang Sade harita ngajakan ngobrol ka Jaka Sinangling memeh sare. Mang Sade anu harita kadenge keur cumarita. Teu karasa lumakuna waktu teh ye Jang Jaka. Tamu-tamu anu daratang teu weleh loba, tara towong unggal poena. Ngan anu jadi bagja keur mamang teh satiap anu diubaran taya anu nepikeun ka ngadua kalian datang. Eta kahebatan Jang Jaka teh. Jaka Sinangling netep antep ka Mang Sade terus nyarita lalaunan. Memang bener Mang, malah kuring geus teu asa deui cicing nurut di dieu teh, tapi geus aya di imah sorangan rarasaan teh Mang. Eta mah teu kudu dicaritakeun. Ngan anu diaku ku emang sacara jujur kaayaan Jang Jaka anu kawilang mibanda rupa nu kasep, pakulitan anu bersih. Nandakeun Jang Jaka kawilang dipikaresep ku wanoja-wanoja sakur anu aya di pelemburan. Mang lain ngareka carita. Ngan satiap aya wanoja anu datang ngaliwat kalabah dieu geus bisa dipastikeun. Ngan Jang Jaka tinggal milih wanoja anu mana anu dipikaresep ku Jang Jaka. Jaka Sinangling seri leutik bari terus nyarita deui. Can kapikiran anu kitu Mamang. Sabab ngarumasakeun maneh jadi jalma anu sakieu buktina Mang. Pugungan seukur tabib atuh. Naon araheunana Mang? Nyan teu kitu Jang Jaka. Kangaranan kasuka mah teu bisa dikaitkeun jeung masalah pangaboga atawa raja kaya. Seperti hana Mang keur ngora, kangaranan suka jeung cinta mah sanajan bari jeung teu boga naon-naon tetep we ari teu suka jeung teu cinta mah moal bisa nyambung Jang. Nya duka teuing kaharep Mamang. Ngan ari ayeuna mah can kapikir ieu teh. Atawa inget wae ka Ayu Manganti meureunnan Jang Jaka banyak. Pasti nganteng ka Ayu Mangantinya. Atuh da memang geulis tah Ayu Manganti teh. Sajabana ti eta ayeuna mah pastina oge geus jadi jawara wanita Jang Jaka. Ngawaris elmuna Nyai Windu Apsari. Wah, jadi wanoja anu hebat tangtuna oge Jang Jaka. Diingetan ngeunaan ngaran Ayu Manganti. Daek teu daek Jaka Sinangling jadi terus ngabayangkeun kaayaan Ayu Manganti. Jaka Sinangling neuteup ka Mang Sade teu lila terus nyarita. Sanajan bener kuring neuneun perhatian ka Ayu Manganti Mang. Tetep we moal bisa ngajadi. Sabab geus aya katangtuan. Aya kapastian ti Nyai Windu Apsari Mang. Keur jodona Ayu Manganti mah kudu lalaki anu leuwih punjul elmuna dina elmu silat. Jadi pamohalan lamun teh mah kudu bisa ngajadi jeung diri kuring Mang. Teu kitu ari jodona mah Jang Jaka. Teu kitu. Kangaranan jodona mah apaan aya paribasa. Asem di darat, uyah di laut, bisa panggih. Bisa panggih dina jero coet. Apaan sakitu jauh nata nepikeun ka teu burung we bisa panggih dina jero coet. Eta mah atuh da uyah jeung asem. Kangaranan samara mah dihijikeun ku anu nyambel ari kuring jeung Ayu Manganti. Saha anu rek ngahijikeunana Mang? Aya nu ngahijikeunana nyaeta cinta. Cinta Jang. Kangaranan cinta geus ngahiji mangka geus moal aya di kekuatan anu bisa misakeunana kitu tah ari ceuk Mang mah. Kitu marukankeun teh. Tapi jadi ngalengut tunduh kieu ye Jang Jaka. Mang mah teu kuat lila-lila ieu mah ye. Mang rek monok dek monok teh heula we Jang Jakanya. Oh, sok atuh Mang. Ulah dipaksakeun tos tunduh mah. Mang Sade teu kuat ku pitunduheun harita terus ngoloyoh asup ka jero enggona. Sedangkeun Jaka Sinangling lir upama aya dorongan anu kuat
lain tunduh tapi kalaka hayang keluar ti jero imah. Jaka Sinangling keluar ti jero imah. Sanggeusna aya di luar, waktu Jaka Sinangling keur leurempangan bet ngarasakeun geteran anu beda. Saterusna kadenge hiji sora ditujukeun ka Jaka Sinangling. Gancang Jaka Sinangling ngareret ka sumberna eta lebah sora. Katingali Jirim Sang Hyang Roban. Bagea Sinangling, kula ayeuna ngahajan nembongkeun diri dina arti nepungan ka Andika. Sabab aya hal anu penting anu bakal ditepikeun dina waktu ayeuna. Jaka Sinangling geus teu sieun deui ningali kaayaan Sang Hyang Roban. Gancang harita Jaka Sinangling nyarita, aya naon kitu? Hal penting anu rek ditepikeun teh Sang Hyang Roban. Kieu ieu Sinangling. Kula pangna ayeuna datang tayalian. Anu rek ngabejakeun ka Andika. Ngejunuk waktu ninggang mangsa nitih wanji nu musdari. Andika geus kudu miang ninggalkeun ieu lembur kawaluyaan. Sabab geus meujeuhna bubuara bari jeung merepe tulung ka sasama hirup. Tah ayeuna mah geus waktuna nebungan anu jadi kolot. Tinggalkeun ieu pelemburan. Waktu pikeun bubuara di ieu patempatan geus lekasan. Sagitu anu ditepikeun ku diri kula dina waktu ayeuna Jaka Sinangling. Jirim Sang Hyang Roban leungit ngiles tina teutepan. Jaka Sinangling narik napas panjang. Dirina tetela geus bebas ayeuna mah henteu kabeungkeut deui ku janji jeung Sang Hyang Roban, malah geus meunang idin pikeun nepungan anu jadi kolotna. Dina poe isukna, Mang Sade puguh we kaget anu lain di kieuna. Ngadenge Jaka Sinangling anu nyebutkeun bakal miang ninggalkeun eta pilemburan. Mang Sade meh henteu percaya kana naon omongan Jaka Sinangling. Kadenge harita nyarita. Ke lanan Jang Jaka. Mang kaget ye. Tahun-tahun urang bebarengan aya di dieu. Ayeuna meuni dadakan kieu Jang Jaka. Pamitan pikeun miang ninggalkeun ieu lembur. Hartina papisah jeung Mang. Duh, tada teuing leungiteunana pangeus ieu lembur. Oge Mang meureunan anu pangpang nama ngarasa leungiteun teh Jang Jaka. Mang Sade katingali dina teutepanana bangun anu teu mikeun, upama nepikeun ka kudu papisahan jeung Jaka Sinangling. Kadenge harita Jaka Sinangling nyarita deui. Sakumaha anu kungsi dijelaskeun Mang. Kuring boga keneh indung bapa. Tahun-tahun ngahaja aya di dieu. Geus meujeuhna, geus waktuna ayeuna kudu ditepungan. Karunya lila teuing mah henteu panggih Mang. Jadi wayana we kudu ngamaklum kana ieu kaayaan. Mang Sade narik napas panjang. Kangaranan Jaka Sinangling geus nangtukeun sikep saperti kitu tangtu be manehna oge teu bisa ngahalangan. Nya ari Jang Jaka geus kitu mah putusanana Mang teu bisa ngahalang-halang Jang Jaka, da eta mah hak Jang Jaka. Komo ieu kangaranan anu aya patalina jeung hubungan pribadi dengan tetep we ulah miceun ka Mang mah Jang Jaka nya omat ulah miceun. Nya piraku atuh abdi make poho Mang. Kangaranan
sakur pangesi ieu lembur dianggap dulur komo emang mah anu sasatna ngabaturan tahun-tahun di dieu. Piraku ku abdi make jengrek dipopohokeun wayahna we mang anteur aya namanya nepungan kaki wardaya da poe ieu pisan ieu kuring bakal miang teh mang. Baru poe ieu pisan miangna. Na teu bisa diisuk pagetokeun deui ieu teh Jang Jaka. Teu kiat sono hayang panggih jeung kolot mang. Bisa kasawang ku mang oge panginten kumaha perasaan anu jadi kolot upama emang lawas tetepung jeung nu jadi anak. Mang Sade ungut-ungutan tanda ngarti kana naon rupa anu dicaritakeun ku Jaka Sinangling dina waktu harita. Ya atuh ari kitu mah urang tepungan be ayeuna kaki wardaya da pasti bakal sarua saperti emang. Mun teu kaget geura Jang Jaka ngeunaan keterangan Jang Jaka rek miang dina poe ieu rek amitan. Nya aya tuh ari kitu mah Jang Jaka. Dibarengan ku Mang Sade, Jaka Sinangling harita terus nepungan ki wardaya salaku pupuhu eta lembur. Saperti halna Mang Sade, ngadenge Jaka Sinangling negerakeun pamaksudanana rek amitan ninggalkeun eta pilemburan, puguh be kaget. Tapi saperti halna Mang Sade, ki wardaya oge akhirna bisa ngarti kana kapentingan Jaka Sinangling. Manenan teu bisa ngahalang-halang kana pamaksudan Jaka Sinangling. Kadenge harita ki wardaya kedalisan dibarengan ku teutepan anu berat nakeranan rek papisahan.